Setelah hati suci terus melangkah, bakal bener langkahnya. Dua, pada saya kaca nagan ka bumi. Tilu, sing semangat kerja dek digawe. Kusaberata? Tilu. Urang ngaos da pidato mah teu tiasa punten. Ajengan ngaos we nu ngaderes ieu. Hiji suci, dua poho deui langkah, katilu gawe ibadah teh. Opat sing daek nyaring peuting. Asoknya? Asok? Nyinaon? Ki hungkul. Nyaring di peuting. Seureutna sok nyaring di peuting katingalina mah. Aduh, penyakit rata-rata. Abdi ke depan ngaosan lami teuing usum persib dangereunkeun kaajengan cenah ulah lila teuing cara rape susul ku abdi teh nyang heui we si teh si TV nana teh keur ditinggalikeun aya persib anu tuluy na mobil raruksak geuning be nu kaparaeh nya aya kabarna ka dieu. Subhanallah, peuting eta nyaring, padahal ai nyaring ti peuting teh hiji hikmahna bakal aman, nu kuaduana selain daripada aman itu bakal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sanes nyaring wungkul nganggo dua naon, dua rakaat bedina mah salat naon teh tahajud apa tarahajud? Tahajud itu moal aya nu hina urang dieu lamun darek salat naon, salat tahajud. Alhamdulillah hoyong mulia Pak Bapak Ibu, hoyong mulia siap tahajudna moal males mual papang wungkul tah begitu orang gugah tuluy kamana ngompol kacai tong di kamar kihna tuluy wudu terus salat didinya ngadoa apa kebutuhan ku proposal mah ka pamarentah kahempikan di Pemda nage di kabupaten nage ngandeheung tadi serupa kepala dusun di Lomo ku wakilnya bari berjamaah naon geura giat aya wakil mah mutara berjamaah subuh ge sugandeun. Masya Allah, sholat 2 rakaat ajukeun proposal geuning dina adai bapak aya hal mim mustagfirin, adakah orang yang mau diampuni dosa di keheningan malam? Kami Allah akan mengampuninya.
Wahal min taibin, adakah manusia anu bang balik pikir disebut tobat ngirinan tina laku jahat? Kami Allah akan menerima tobatnya. Wahan min sailin wa kam min sailin, adakah orang-orang yang mempunyai kebutuhan, aku akan beri kebutuhannya. Hebat nak proposal ka Gusti Allah. Kuring mengajukan saanu teu daek datang, ari geus datang teh dipencit. Halo, mun kitu teh ka Allah mah tara dipencit dianteurkeun ku seksina. Sa seksi keuangan, malaikat seksi keuangan saha? Ayat teh urusan rezeki keuangan teh. Malaikat naon teh? Enak nama bagi penting kita si kopi edina. Ya mah bagian jampe. Kopi gitu. Aduh punten sepuh heureuy eta mah sanes siwo. Cing sepuh ulah protes. Tiasa gancang pangaosan teh. Kieu watakna. Wah, ibu balik nu sanes mah geber. Teu tiasa da sanes mau balik soal. Terus poho deui. Dugi ka mana tadi? Ngahaja diajak ngaleong. Menyadugi kana kopi. Salat malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat naon eta? Cicing para kiai tong ngawaler. Surat naon Pak? Al-Qur'an. Cara tinggal di dina Al-Isra. Tahajud amih mulia. Ajukeun proposal kebutuhan urang ka Gusti Allah menghirup teh sejahtera. Ulah luyuh layah segala aya tapi otak pusing. Loba duit nama, loba kekayaan anak, loba mobil nak, loba motor nak, pasar nak lega. Ngontrakeun belah kampus di belah Pulau Maju, loba eta kekayaan. Tapi tadi geus make tapi. Masya Allah, temulia di hadapan Allah. Tara tahajud da beunghar ieu. Naon cenah tukang ngaraji, teu baru gawe naon, mending urang tara ngaji, tara salat, loba duit. Si kumaha dikitukeun eta. Naudzubillahi min dzalik. Namawi hatur nuhun tadi ka penyandang dana penyantun anak-anak Pak Haji Dudung sanes. Alhamdulillah ieu teh dimanfaatkeun keur ka akhirat. Insyaallah abdi gerek ditambihan cenah tadi teh. Nah rewas. Heureui ulah dianggap. Diberikan ku Allah teh dunia, dipaparin ku Allah teh dunia, dunia jalan keluar. Nah ayat dunia
dua keluarga, hiji keluar dunia dengan jalan tidak sehat, yang kedua keluar dunia harta ku jalan anu sehat. Contoh keluar dunia ku jalan nu teu sehat, hiji diantawisna dunia ninggalkeun manehna, nu kadua manehna ninggalkeun dunia. Dunia hancur jalmana hirup keneh atawa jalmana anu terus duniana mending nu mana? Mending nu mana, Bu? Sak deui bisi teu jelas. Padudung matos di infak sabilillah ke nu acan ieu. Hiji kaluar dunia teh jalan nu teu sehat. Contoh hancur dengan gempa, kebakaran atau kebanjiran atau kegarongan, kebangsatan dan kecopetan, itu jalan keluar dunia henteu sehat. Nu kadua keluar dunia jalan nu sehat, diinfak sodakohkeun, dianggo napakah, dianggo sejahtera keluarga, dianggo bekal ibadah, dititipkan ke Allah subhanahu wa ta'ala samperin jaganing geto. Eta kadua jalan keluar harta anu sehat. Dua deui, hiji harta teh aya nu ninggalkeun nu bogana, dua harta teh aya nu ditinggalkeun ku nu bogana. Ninggalkeun nu bogana, ditinggalkeun ku nu bogana. Hartana uyuh layah jalmina maut atau hartana aya jalmina maut atau jalmina hartana mending nu mana? Engke wae duduk termenung sambil menyendiri, pulang-pulang ku abdi ditinggali teh punten pangarsa ka Cianjur nu kagempaan, nu stres aya, nu ngahulang wae aya, cerik balilihan wae aya. Pasca tenda Masya Allah bumi ambruk, kamari tas diecor, isuk numprak pan ngahulang. Nu hiji deui mah jalmina teu aya maut, harta kekayaan melimpah ditinggalkeun. Tak itu Pak. Aya deui jalmi teh sababiahna maut, nu maut udur heula, nu maut teu udur heula, nu maut udur sakedeung, nu maut udur na alami, nu maut ngadadak, mending nu mana? Halo araya ieu teh bapak teu ciri mentak nyurang abdi Allah geus pareuman ieu teh. Tah aduh kaciri ayeuna mah ang kosong kursi mah. Can aya nu ngabaler ieu mending nu man can aya nu. Tapi itu cerita Pak, cerita nyata. Aya nu maot rek akad nikah engke jam 8 tigebrus belah ampera anu nyuksruk geuning can di benteng bumina can aya hari tamu ujubar ngagijang nak ijang jeung kijangna. Nu maot sakedap udurna aya, nu lami aya, malah kesel ngurus kolot teu daek naon. Hah? Depae gak bahsia anak durhaka. Teu daek cager eta kesel ngurus kolot lila-lila teuing geuring.
Itu cerita nyata, realita. Nu udurna sakedap, nu udurna lami, nu beunghar, nu miskin, ujungna maut sadayana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matak dina Isra Mi'raj ayeuna tolong berubah. Da urang teh bakal naon? Bakal maut. Napas anu panganggesan geus kaluar tina badan, batin ceurik bali lihat tayagesan pamuntangan. Nalika laju pasaran nu nganterkeun ka kuburan, harta banda teu nulungan, hamo dipake tanggelan. Kabayang teu Bupak? Lain soal nyanyi enak, tapi kata-kata nyanyi anak nu diresapi teh. Kapan hari ayeuna mah dakwah make musik mustami teh jarogen. Indung sukuna. Kiai na ge joget deui. Indung sukuna, tapi aku kiai jijing kerakan. Napas anu panganggeusan anu kaluar tina naon, cik aya nu disebut maut menurut tukang tolabul ilmi di dieu. Naon nu disebut maut? Aya nu nyebat nyawa pisah jeung badan jeung raga. Aya deui nu disebut maut tafsir sanes mah nafsirana pindah alam. Pertanyaanna, mending raga jeung nyawa kaluar tina badan apa mending pindah alam? Duh, ya geus 3 pertanyaan. Halo? 3 pertanyaan. Hoyong pindah alam teu maot ai pindah alam. Tapi lamun nu disebut nyawa pisah jeung raga itu pada umum menghindari fitnah manusia, nya maot teh disebutna. Dan nu pindah alam ge aya. Cobian tingali manawi katerangan-katerangan saha nu pindah alam. Di dieu mah da tukang ngaraos ieu nya. Tah ieu aya nu ngiles jalmi teh. Ngan lamun urang dia ngariles gitu-gitu wae bakal kuyur sa Indonesia. Beh dieuna kamarana urang Ciaren areueuh ngiles pindah alam namina. Pan ai maot mah terjadi timbul fitnah, aya hunyurana leres. Aya nanti nu nyaragut kieu teh hiasan papaes. Geuning sok di ngaranan eta teh. Tara dibawa ieu pangkat nama. Mohon ditunda jeung da ngisinkeun doktorandesna dibawa, profesorna dibawa, dah maot. Pangkat anu luhur, harta anu loba kapaksa ditunda, teu bisa dibawa. Kan gitu kan? Ibu-ibu orang di sok aya nu ngalagu nu eta. Sok di masjidnya nyanyi di masjid, menang teu nyanyi di masjid. Hei nu di emper, menang teu nyanyi di masjid. Ya Rasulullah, eta teh di masjid. Naon eta? Oh sugan nyanyi. Pan nya sholawat dinyanyikeun. Lamun ajojing teu meunah ai marhabaan mah mangga teh teuing.
dinyanyikeun marhaban sing enak nyanyi eta teh ulah fanatik karena nyanyi teh mun jiga abdi tadi cocolowokan ulah di masjid mah teu bebas mun geus gegebeg cita ibarat sok ngacaprak abdi ngaosna baru di masjid neang tadi di masjid cara lipat cenah sarila nggak tuh degreg cita biar hikmat cek abdi teh aduh kasabak teh balik deui we kana panggung tapi alhamdulillah sok sorak nu aya mah dipaparingan ku Allah tadi murang kali ngaraosna hebat kenging hadiah engke mah saurna bade dihadiahan sadayana ku Pak Haji teh asal tamat sabaraha 30 juta abdi seneng abdi ge setuju Pak Kiai Pak Ajengan asal ulah tahfidz wahabi. Halo? Ulah tahfidz naon? Ulah tahfidz wahabi. Cing ulah wakananya can dibuka soal mah pertanyaan mah ulah tahfidz wahabi mau dijelaskeun tebih bongan nu nanyana tahfidz wahabi ai tahfidz wahabi teh bedina rajaban muludan ulah gitu we teu nyambung geun wae lah soalnya bisi kasinggung bisi aya nu hadir wahabi rajaban muludan tahlilan sholawatan haram matak ngahajak ku abdi di onhang pengajian eta ida dibawa sia berangkat nama nu gelo cek haram ngajina wunggul bareng hakana astagfirullahaladzim ari Nahdlatul Ulama mah Pak teu fanatik lentur nu penting katawis aya manfaat dunia akhiratna naon tahlilan tingali heula dina tahlilan teh berdoa akurkeun jeung Quran diparentah henteu doa hebatna nah ulama tak tetap ulah tebih tina Quran sareng hadis ijma sareng kias insyaallah perjantan ka urang dieu Deui teh rajaban kieu. Alhamdulillah sing kieu kekenging pahala ti Allah. Ya Rabbal Tat bid'ah sia teh cenah. Ka abdi teh gegedugna eta. Bid'ah cenah eta teh. Naon je teh bid'ah? Ieu cenah. Bid'ah teh lamun urang maca Quran nu ayeuna cenah kitu. Bid'ah maca Quran nu ayeuna. Kudu ti rasulna. Ari bapak kapungkur ti mana kita diajar maca Quran ti kiai mana Quran nu ieu geuning dipake keneh cek abdi teh. Kok dipake keneh mana nu ti zaman Rasul Qur'ana teu gaduh atah keneh geus hayang debat. Quran di zaman Rasul mah ibu bapak teu aya tutak teu aya titik. Mun tak teh eueuh sikian titikna 2. Mun ba teh titikan titikna sabaraha bapak gaduh tak ibu terang ba aya naonan aya sikian disebut titik teh sok aduh hampura cenah urang can nepi ka dinya elmuna
ilmu tajwid bid'ah ilmu tajwid teh. Bid'ah ilmu tajwid teh. Itu ayat di Rasulna. Tapi para sahabat sangat kaanggo ngayakeun ilmu tajwid. Malah disambungkeun jeung Quran, oh geuning cocok. Maka lamun ilmuna teu kapaham ulah sok hayang debat-debatan. Da ceuk Quran ge warattilil Qur'ana tartila. Entos kana surat Al-Mujammil nu hafalan urang kali. Baca. Nah, baca Quran pakai ilmu tajwid, rotilil Qur'ana tartila teh singkat sama sing bener make ilmu tajwid panjang pondokna. Abdi ngawurukan ibu-ibu di ditu. Punten bilih aya wargina tah caket STM. Gaduh dua masjid di dinya. Cek abdi teh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aduh. Awas ya guru sekolah agama awas. Di situ di madrasah. Wali dia insyaallah ahli. Data mah kitu. Batai ka madrasah abi teh. Da kitu eta. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gatel, Pak. Manggening jadi imam. Aduh, mun kuring ketua DKM lagi dipecat. Lah ieu mah ngobrol sepuh duka akur duka henteu. Komo de aya kamari nu nyawer pangantenan. Bismillah abdi ngawitan. Nyawer anu. Da geuning panjang teuing euceul ceuk teh bisna. Kumaha panjang pondok teu becus ceuk teh euceul. Nah jadi kacanakeun kunaon? Ku lagu ayeuna marhaba we. Zaman abdi teu kitu keur ngorak keneh. Ayeuna mah marhaba ge ngan pedah aya pendapat menang ai lain Quran mah. Tapi abdi mah asa dosa nu lain panjang dipanjangkeun. Tapi karena geus menyeluruh kali itu kabeh kuring ge kabawa. Ya Nabi salam alaika. Laras gitu. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Kok kana dipanjangkeun. Dan nu abdi osok mah ngecerang mama sepuh kapungkur. Ya Nabi salamun alaik. Jadi madlin tamah sah. Di desa kumaha jangan. Sama malaikat tuh kabawa. Teu protes. Ada terumum cek sarea. Itu tapi seni kacanakna teh jiga nu tadi bismillah. Begitu tak salah. Nah sholawat malah abdi da tegaduh guru nak tiasa melepatkan secara langsung. Gening upami muamar mah eta dina ala tohanya panjang aing ngupingkeun kasetnya. Eta cak kitu. Dina kasetna oh meureun aya guru nama sah saja teu pelanggaran. Ngan urang mah ulah tuturutaneun. Da teu gaduh naonna? Teu gaduh guruna.